Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Bibi saderek Baraya Sunda sadayana di channel BBC channel Beja channel mere beja baraya saaya ku bahasa Sunda ayana orang ada main deui Mamang Bibi. Orang Sunda mah loba caritana lucuna. Salah satu ciri orang Sunda nyata resep Spanyol, resep kumaha makana loba carita dongengna ya, mudah-mudahan janten paham beberapa mana ayeuna dongengna kieu ya, dongeng tentang naon nantinya dongeng gancang we. Jadi di Indonesia ieu ya, apalagi orang Jawa Barat ya, makanannya terkenal dekat-dekat alam ya, terkenal dekat dengan alam ya, penyuka lalap-lalapan ya, orang Sunda mah ciri khas. Jadi saudara rupa bisa jadi lalap. Jadi aya Mang Surkim, karena Mang Surkim we hampura ka anu kasabit nambi kasebat tempat ya Mang Surkim ya. Mang Surkim boga babaturan ya, urang luar negeri si bule. Lain bule Jawa lain maksudna si bule orang asing. CS na Mang Surkim ya. Kok bisa Mang Surkim CS? Teuing lah teruruskeun kok. Toba. Mungkin pada tangan orang bule atau udah komo orang Sunda terkenal ramah tamah somea, komo ulin ka imahna kaprak pamajikana Mang Surkim Buaya ube. jeung Mang Surkim ngabagiakeun eta CS na Mang Surkim si bule teh si Mister nyaho pamajikanana. Ketika mulai dahar ya, wah biasa ngabayang hidangan ya, aya mulai dalahar tah ngeueun majikan Surkim jeung si bule. Ketika ngawapkeun salah satu makanan, si bule teh apaleun meureun ya, ipis-ipis rasana enak, manis, pelem gitu. Padahal naon? Iwung dening disayur atau digoreng, dilalap ge ngeunah ya. Makanan tradisional Sunda. Si bule mah teh apaleun. Dihuapkeun ku manehna. Enak ini makanan Mang Surkim. Nice. Makanan dari apa ini? Aku tidak tahu. Mang Surkim ngajelaskeun. Kieu Mang bule, Mister ini. Itu makanan tradisional khas Sunda. Itu Mister. Oh gitu. Enak ya, enak. Terus Mang Surkim, ini apa? Cek Mang Surkim itu asalnya Mister ya dari bambu, cuma bambunya yang muda. Jadi boleh nanya deh, weh hebat ya orang Sunda, bambu aja bisa dimakan. Ini yang muda yang Mang Surkim, yang muda saja enak, apalagi yang tua kali Mang Surkim lebih enak lagi. Cek Mang Surkim lalaunan ngomong kasih Mister pada di dekatan bangetna akan ku siap pagar Mister. Goblok. Eta bang. Cek Mang Surkim akan ku siap pagar. Si bule ini iwung moal keneh ieu mah tina awi. Cek si Mister katanya nuhun. Hebat ya. Iya dong, yang muda saja enak si bule. Yang tua mau masukin hakan ku siapa enggak. Aduh. Oke. Gitu dong ikan raya Sunda sadayana, mudah-mudahan katampil, mudah-mudahan lucu, kami teu lucu, punten sagala di dieu. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.